Kunyuk, kenapa sih jaga jalan maripu? Bejakeun we cek mamang eueuh nya. Cek naon sih teh? Mer hutang lin, deukeun atuh. Heula atuh kesabaran kudu saksina. Lain Ji, kurang ka dieu teh rek nagih. Aya teh lagi kaji. Gawat tuh kudimput. Aya duit yang mer hutang kasih kunyuk. Pai. Pai. Oh, supaya mah da tadi masak ke kebon dah salewat dinya tah tadi mah. Tinggal we ka kebon, biasa mah di kebon. Ah, heula tuh gayanya. Orang nyari ke kebun. Tah, sugan si kunyuk di kebun. Kunyuk, kenapa sih jaga jalan maripu? Naon? Keripuh ieu teh. Kegawean dewek sorangan Rek naon? Bau-bau mer hutang deh ke bawang gitu. Yang hau ikan orang mah. Ya, di sana yuk ah. Ini mau sekecapaan ribu deh kah? Rek naon sih teh? Mer hutang lin, deukeun atuh. Heula atuh kesabaran kudu saksina. Epan dewek butuh jang depo. Heula. Ah, yuk. Tararangel lu make saksi. Ngon euy. Capek deh reureuh heula jadinya teh. Ngelek si Billy. Kopi surgutan deh ge. Sarkeun tuh. Naon teh? Lain ka euy. Kurang teh menuhi janji teh pada hutang teh kembali ka si kunyuk. Oh, heuh. Lalu sekarang rupana kitu mali janjina ditepati mah, teu nyangka maneh soleha. Nang duit di mana sih teh kehead? Ngeloba kitu ke bareureum. Di tina pusaka euy hanya mah. Wah, dikumahakeun eta bisa jadi duit kitu pusaka euy. Aya euy mah beja-beja. Emang bener mujarab. Iya Ningali kan atuh. eta. Nah, nu mana pusakana nu mujarab teh? Kabeh ge mujarab. Yang aing tuh. Nah, kemarin mung Apaan? Terjadi kemarin mah. Mas kayak musyrik semua, waduh sia teh mah. Percaya Bener we. teh. aya aksina teh buktina tah. Atau jeung urang hiji. Nah, kemarin make embung atuh. Kebeuli we atuh tah eta duitna. Duit ek mayar hutang teh berenang sih. Dia kan tuh ke orang kenla. Pan mana teh kemarin boga hutang ke orangnya 2 juta. Heeh. Kurang bayar teh setengahna. Terus Tuh orang jadi setengahna. Eta bayar kurang setengah. iya guys. Bener tuh mujarab. Guys, eta buktina pan ieu duit. Pemilihan mana tah? Yur kata Eta tah rada udah ngagereng ya. Kita bismillah nyebutna. Bismillah. Karep gading Kumaha jempolna. coplok jeung husu mah. Bismillah jeung husu jang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh jempolna butut. Cepol sia teh mah. Hese. Ramani berenang. Jempolna. Yang penting punya duit men. Sebagai saksi saya seharusnya dapat dari Anda berdua. Namun eta mau aya suratan. Ah, japuk teuing. Lah. Saksi-nyaksian kamari deh, Mana tuh? Pan kayak di suratan ka haji mun bodong berenang eta naon teh? Iya. Bere. Maneh mah double atuh pan jeung nu kamari. Oh, kasihan hutang. Depo kurang tuh. Eta mah masalah maneh we. Jadi meh berkah ka aingna. Berkah. Harganya cing alakun we Kus kahayam. Kopi narek lain tadi teh. Kayak mun aya milikna engka dieu deui. Terus ieu kumaha makena? Sungkeun kana curug joget Lain. Cara ngubarkeunna. Kubarkeun naon? Ngasiakeun mari kunyuk. Maneh lah sabada magrib kali ka saung we. Naan duit cepet menghagalkan kopi jeung udud. Kita yang isu pasti loba duitna. Mun yang laku KWW kumaha? Nah, ini kan masih ketarikan, keburu direbut ku maneh di belakang kita pusakana.
Tapi bener menjara teh. Kan iya buktinya kita duit. Saya tuh. Oke, oke. Heeh. Rezekinya nuhun dah. Bayar ya. Heeh. Kan itu punya kuat itu pusaka ta. Mereka kalian terima kumaha ke urusan haji. Nyaho aing sukanya senang sama dewek lah. Wah, aing beunghar ieu mah. Orang pecak ke ku aing magrib sia. Keun we mun teu malayar sita ku aing. Assalamualaikum. Cak. Cak. Assalamualaikum. Neng, usaha itu. Aya nu nagih. Bejakeun we cek mama eueuh nya. Mama mah eueuh ka pasar gitu nya. Bejakeun we ka itu buru, bisi kaburu ka dieu. Ada ka mamah lin da bioga cek mama cenah mamah mau ka pasar. Ka pasar. Ampun meni eueuh nu malayar hiji-hiji acan. Bangkrut atuh dewek. Assalamualaikum. Ye. Haje. Assalamualaikum. Ye. Haje. Saha keluhan we kieu, sore-sore kieu. Waalaikumsalam. Euy, ek naon? Lain Ji. Urang ka dieu teh rek nagih. Nagih, ke. Nagih naon ieu teh? Kamari nginjem duit. Duit. Duit naon ieu teh? Iraha nginjem mah. Kan kamari nitah lain kasih idut nginjem duit haji. Ke. Lieur ieu teh. Iraha ieu teh iraha. Nginjem nama 6 juta. Kan ku urang teh dibere da eueuh. Kaburu beakeun ku si ibu-ibu nu kamari. Da urang mungkin nitah nginjem nitah nage. Catetanana aya ngaran haji. Nah, ngaran urangan di dinya. 2 juta haji nginjem. Kan urang mah teh nitah nginjem. Ah, teu nyaho ji urang mah. Nitah ngagebahkeun. Ngagebahkeun. Heeh, ngagebahkeun nitah naon ge? Nitah Mana nginjem. mah ji ah. Kumaha da ieu geus aya catetanana. Yang dibayar urang mah teu nyaho. Wah, semani duit aya sauling. Aing teh lagi kaji. Gawat euy kunyukut. Wah, gawat ikut mana euy. Wah, keulah. Hutang naon ieu teh hutang naon? Ji, lain hutang naon ji. Pokokna mah yang dibayar uing mah. Mun teu dibayar tak kopea haji di sita ku uing. 2 juta lain. Heeh. Si eta nginjemna 2 juta ka uing. Aing mah kur 2 juta nanti dia. Yuk. Ah, itu atuh ji. Nya hayu aja. Ge. Aing ngadang batu ali kur 2 juta nanti. Duit eueuh, batu ali eueuh. Nasib. Halus mana euy ari karupaana kitu mah. Janji nama ada naon. Kumaha tuh jadi pabelit ngomongnya. Ngalamun wae ketagih kan cuma tuh. Gara rebut cuma. Ngomong naon wae. Pan aing teh kamari teh boga hutang 2 juta nya. Oh, kenapa Tengis. Tuh sedang geus teh dirinya. Ada ka mamah lin. Salah ih. Ada ka mamah lin da tadi bio cek mama salah ih. Ah, nya lain teh hayu. Da naon da?
Hiru gitu. Oh, enak.